Liburan sekolah si bocah gede nyaeta ayeuna teh tos beres ujianna di sekolah ngayakeun liburan nyaeta renang ka Ciririp. Liburan ge kanu deket we besti haroream kanu jauh-jauh mah sok olok duit apa nyaeta duitna henteu fokus ka hiji tapi dibagi-bagi tapi alhamdulillahnya sok aya rezekina keur budak mah. Hayu besti urang marangkat heula we ayeuna mah. Wah ieu mah bakalan rame besti ti kelas 1 nepi ka kelas 6. Ieu teh mangkatna teh setengah salapanan lah besti. Singkat cerita tugas nepi deui ka tujuan. Aduh ieu teh kurang lengkap videona besti. Pokokna mah tadi teh tiket masuk nate 20 ribuan per orang. Terus si tiket nate bisa ditukerkeun kanu minuman. Anak-anak ti yuswa 3 tahun ge tos bayar. Lumayan lah besti geunaheun tempat nage. Terus bisa foto-fotoan, aya oge terapi ikan. Eta mah bisi aya nu hoyong terapi ikan mangga ka dieu nya. Tapi nyaeta abi teu video tempat nate. Kangge sewa ban anu hideung eta 10.000 pangaosna per 2 jam. Si bocah gede sareng si bocah leutik mah nyandak pelampung we ti rorompok. Tos nyandak pelampung teh hayang sewa ban da meureunnan kabita ku batur pas ka ditu teh teu aya cenah CE tapi alhamdulillah henteu tantrum. Tuh di sisi we si bocah gede mah da sieunang tuh cekeng teh kalaksananya hayang renang teh ti kamari mula geus riweuh geus bawel buru-buru wae uing mah anclomna ge rek ngeusian heula beuteung. Tuh besti yap urang cucurak heula kuat sagala aya ieu ibu-ibu barekel. Pokona mah kuat nikmat pisan we tuang di nu kieu mah cacakan mekel teh jeung asin sambel lalap henteu jeung nu ngeunah kitu tapi da bener-bener raos pisan besti. Geus beuteung wareg mah hayu urang ancelom heula besti. Nyata si bocah leutik geus ngahayu-hayu wae. Tuh si bocah gede mah main porosotan tapi sieunang. Kudu aya mamah dihandap nampak cenah. Nyata sintik relep cenah. Singkat cerita deui ieu geus beres berenangna. Geus ganti baju geus naon lanjut jajan. Jajan burger jeung pop mie cenah. Si burgerna ge teu dituang besti. Atuh da teu benang di bejaan ti tau ulah meuli burger. Padahal di MBG oge sok meunang burger mah. Hayu besti lanjut urang ka ibu-ibu heula ieu geus ditaringakeun. Teuing ka belah mana ibu-ibu teh ieu teh. Geuning di dieu heula cenah caralikna niis heula. Tuh palih ditu mah nuju aya perpisahan sakola cenah. Duka sakola mana tapi barudakna kuat garelis di mararek kela besti urang nuang heula pop mie. Nuang pop mie di nu kieu mah kuat nikmat pisan meuli hiji oge kuat kurang. Abong mahal meureunnan besti. Beres nuang pop mie na marki pul. Mari kita pulang besti. Bukan itu mah disebut